Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun kanu parantos manco hadir sareng maparin like komentarna. Mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tilu dipasikeun ka Mang Anggang. Mangga mitra sapados teu nyangkolong tengah waktos kurang baradungan bae dongeng. Brung Gurilapna cai walungan nu katojo ku panon poe lir perak nu diawurkeun. Cai leuwi ngabul kawas nu ditaheur padahal mah tiis matak seger puguh wanci isu keneh. Mitra kaum dangu manehna teh sakadang sato ngaranna engkang-engkang. Apal mitra engkang-engkang? Engkang-engkang teh makhluk leutik nu hirup dina beungeut cai purah ngebejaan pangeus leuwi sararea sapuk milih engkang-engkang jadi telik sandi. Intel meureun lamun polisi mah bisi aya karaman ti darat. Mitra kaum dangu engkang-engkang teh lain bangsa lauk tapi sarua ari hirupna mah di jero cai. Manusia nu paling bahaya mah bikin bangsa cai teh nyatina eta engkang-engkang jadi telik sandi pikeun balarea sato-sato nu aya di eta leuwi. Ari engkang-engkang teh resep ulin di luhureun cai sakapeung leong awakna kabawa ku cai da puguh awakna hampang angsrod-angsrodan maju gajeleng ngagajeleng kitu jeung kitu we engkang-engkang teh matak sirik batur-baturna puguh genah geus seubeuh nyedot getih reungit nu ngambang teh awak asa jagjag geus kitu mah tuluy nangkod kana batu gede ngadon reureuh tina kacape. Mitra kaum dangu keur genah-genah kitu ujug-ujug aya nu ribut di jero leuwi majarkeun teh cenah aya karaman euy aya karaman euy aya karaman kade karaman ngadenge kitu gebeg sakadang engkang-engkang teh ngagebeg bari ngomong na jero hatena nah kuring nu purah ngajaga di luhur betenya waya karaman pas si anu teu beres kayak kieu mah yuh ceuk sakadang engkang-engkang na jero hatena. Trilati harita gegag aya bangsa manusia saurang jelema nu rek ngajugjug ka dinya bari leungeunna nyanyakal setrum lauk mireungeuh kitu jorowok sakadang engkang-engkang jojorowokan ngabejaan sasatoan nu aya di eta cai. Oh, hey dulur sakabeh bangsa sasatoan aya di ieu cai kade sing iatna itu aya tukang nyetrum geus deket tuh nyumput kabeh sing aman. Sakadang engkang-engkang cocorowokan nepi ka peura balad-baladna oge teu cicing sarabat-sarabat ngabejaan sato nu liana nu aya di jero cai. Mitra arelot ngabalicet ka jero sedong nu pernah na girangeun leuwi bieu ngontrol kalebah panyumputan lauk balar handapeun galitukna batu nu cai narada nyeot deukeut babantar. Engkang-engkang teh geuning katenjo lauk balar teh keur ngaronyok we limaan sarimbit
anak kitu mah balad-balad sakadang engkang-engkang teh aman kabeh. Tapi bieu pisan kareret aya belut lumpat bangun rusuh muru panyumputan anak. Panyumputan lauk balar. Tapi tekebat kalah kanyumput tina sela-sela jukut babantar. Pugu heran, nah wayah kieu si monyong teh bet liar, apan biasana ge peuting. Kitu cek pikir sakadang engkang-engkang. Walah, pasti alamat bahaya ieu mah aya belut. Waduh, Cek sakadang engkang-engkang ngomong sorangan. Mitra kaum dangu, kocapkeun tukang nyetrum nu harita beki deukeut ku cuprak. Si tukang nyetrum teh nganclomkeun alat setrumna, karanyad karasa cai ngaranyad. Gagang setrum ucas acos kana sela-sela batu, sakapeung ka sisi sakapeung kana ares, atur rambang urang mabok. Abong hurang teu beunang di bejaan, tungtungna nyang koyot dina sair. Manuk tilil ting arungked luhureun batu, geleber ngajauhan bareng jeung murudulna daun awi haur garing. Tukang nyetrum kawas nu meunang tanaga, sanggeus sairna meunang hurang, malah mah parai nu sia lagi aya nu beunang. eta si belut kumata kaluman ka si monyong lain gara ingkah. Cek sakadang engkang-engkang bari mencerong ka sakadang belut nu anggar cicing wae di tempat anu bieu. Da teu sieun beunang ka setrum kitu, teu sieun beunang ka setrum tah si monyong teh. Kawas nu boga nyawa serep wae. Cek sakadang engkang-engkang deui na jero hatena. Na atuh mitra, ana balanyang teh belut lumpat ngalawan arus cai. Bener ngajugjug panyumputan anak mah ngan hanjakal kaburu katenjuan manten ku tukang nyetrum. Atuh diudag bari gagang setrumna teureun ucas acos. Berebet sakadang engkang-engkang muru milung udag, penasaran ku nasib belut. Waduh sia, deket liang belut tepan tempat lauk balar. Sing salamat weh, sugan tukang nyetrum eureun ngudag. Cek sakadang engkang-engkang bari angger nyerangkeun ti kajak kaum dangu. Belut geus teu katenjo. Ter, sora setrum kadenge ngageter. Karanyad cai ngaranyad. Sakadang engkang-engkang luncatan ngajauhan. Hahaha, benang sia. Yes, cek tukang nyetrum. Sabari emprak. Sakadang engkang-engkang sajongjongan molohok bari nangkod kana lukut. Gurilap aya nu ngagurilap warna perak, gurubug aya nu ajol-ajolan dina sair, buntutna beureum. Oloh, Gusti, geuning balar beunang sadua-dua deui. Cek sakadang engkang-engkang bari geuwat ngejatrek neangan anak-anakna. Sugan aman. Kitu cek pikirna. Na atuh mitra anak gok teh keur kokoleaban lieur ka setrum. Gapruk weh sair ningker awakna. Tewalaka aya da puguh leutik nu anak nama. Tuluy nyangkorah dina korang, maturan indung jeung bapana. Sakadang engkang-engkang lungse nenjona oge, mun kongang mah hayang nulungan. Mitra kaum dangu singket ieu carita, sanggeus tukang setrum balik ninggalkeun leuwih, sorena sakadang engkang-engkang jadi saksi rapat persidangan belut. Lele kahot nu dipika gimir ku sakumna pangeussi leuwih jadi pamimpin rapat. Sabenerna mah lain persidangan ketang. Da belutna mah teu disaur, meureun dengar pendapat wungkul ieu mah. Wah gaya mitra. Aya dengar pendapat segala ya. Mitra kaum dangu urang teraskeun, ceuk lauk baung mah rapat kilat cenah mitra. Rapat teh dibiwir sedong, handapeun akar tangkaloa. Engkang ceuk lauk lele bari huluna gudag gideg. Ceuk sadarea maneh nu nejo kajadian dulur urang nu tayalian iwal ti lauk balar tiwas.
Nah bener eta teh engkang pokna bari angger huluna gudag gideg. Sales nama bah munti ketebihan katembong ngoleab kasetrum mungkul. Cek sakadang engkang ngajawab satarabasna. Abah cenah mitra kalau kelele teh ngabahkeun mitra. Apal tugas maneh teh jadi telik sandi, jadi intel. Tapi nah habis gancang nyaho atuh intel teh. Intel mah kudu pangheulana nyaho. Aman tugas maneh teh jadi telik sandi, tapi nah habis gancang nyaho kalah kakapiheulaan ku pangesileuwi. Aya bahaya teh. Nanaon wae atuh gadag si laing teh engkang. Ceuk lele kahot nyentak. Hapunten pisan Abah. Harita teh abdi nuju reureuh dina lukut batu, janten kahalangan reugigna tukang nyetrum teh. Sakadang engkang mere alasan. Mitra lele kahot unggut-unggutan. Kahartieun meureun alasan sakadang engkang teh. Tapi cenah aya belut ngulam perang lain wayah. Kumaha bah? Cenah aya belut ngulam perang lain wayah bener maneh nenjo. Leres. Sok caritakeun. Ceuk lele kahot. Barang sakadang engkang rek ngab keur kitu ujug-ujug cai muncrat. Nu liuh teh jadi oyag. Sararea reuwas tuluy paburisat. Buat sakadang engkang jingkrak asrod-asrodan mariksa kaayaan. Horeng buah loa ragrag. Ngereuwas ya. Cek sakadang engkang na jero hatena bari pok ngomong ka sararea. Aman. Buah loa ragrag lain bahaya. Cek sakadang engkang ngajarowok ka jero sedong. Sararea ngaronyok deui. Arelot teu daek cicing, awakna pupurlitan kana akar loa. Nu rambet kehkel mah ngadon ajol-ajolan jeung baung matak pusing nu nenjo. Mun ngajedog heula sia teh baung. Kehkel cicing heula. Lele kahot merongos. Eta kumaha soal belut nu ngulam perang lain wayah teh. Pokna deui ka sakadang engkang. Janten kieu Abah. Cek sakadang engkang. Tadi enjing teh belut liar di sisi walungan. Terus kumaha? Ari tukang setrum tos maju ka girang. Belut nyumput dina sela-sela jukut. Rupina teu sabar lumpat muruliangna. Tah katenjoan ku tukang nyetrum. Terus atuh diudag. Kitu tah Abah lele. Terus kumaha geus kitu? Handapeun liang belut nu kaleresan tempatna lauk balar sarimbitnya rumput. Atuh kula warga balar teh kasetrum tak kitu Abah. Cek sakadang engkang ngajelaskeun satarabasna. Mitra kaum dangu ngadenge kitu jep sararea jempe. Sakabehanana oge milu ngarasakeun katunggaran kalengitan balad. Cai oyag kana awak, mimiti karasa tiis. Pami kitu mah belut nu mawa mamalana. Sabab cek lauk baung nyalengkeung tapi tekebat kusabab kaburu ditempas ku arelot. Arelot nempas. Apan lamun manehna teh nyumput deket imah balar mah moal matak cilaka sobat urang teh. Har, geus buguh liangna di dinya. Cek sakadang engkang. Coba lamun belut. Cingok calangap mitra. Manggas jempe kabeh. Lele kahot ngagebes nu pacental-cental. Tuluy sungutna calangap. Ari sia kunaon arelot. Tital di pupurlitan wae sia ngagokan deuleu. Puguh awak aratel bah. Geunah gagarokan akar teh. Ngan matak bolek sakulit. Loba teh ngulin dina cai sabun maneh mah. Cek lauk cingok ngengklokan. Kieu bae atuh ayeuna mah. Cek lele kahot bari pok ngomong deui. Engke pesing talek belut ku maneh atawa ku saha wae lah. Isukan kumpul deui di dieu. Jong, ayeuna mah geura nareangan hakaneun.
Ngana omat ulah ngadegetan runtah bangga sama manusia euy. Nu aya di girang aya racunan, rapat bubar. Ceuk lalekahot ngabubarkeun rempugan. Mitra kaum dangu wanci tunggang gunung di pelemburan kacida mata kuasna. Tutuhan robah warna kuning umyang di remah sinangling kahibaran ku cahaya layung nu sumirat di tebeh kulon. Ari di sisi leuwi tonggeret reang di sarada, angin leutik ngahiliwir, dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Dina kaayaan kitu, kaayaan leuwi jadi simpe, sakabeh sato cai geus ngarampih ka tempatna sewang-sewangan, atawa nu sawareh mah aya anu terus nareangan hakaneun. Mitra kaum dangu, wanci magrib geus kaliwat sinar layung anu hibar umyang koneng campur ting arudat beremlir benang-benang emas di langit geus tetembong deui. Diganti ku indung peuting anu ngabelegbeg hideung, ngajega ngolongan harieum beungeut, bentang-bentang narungtutan ting pucengis barijil tina sela-sela mega. Dina peutingna sanggeus sakabehna karumpul belut pada mantog ku sapangeus leuwi. Manehna dianggap gagabah ulin berang bari jauh ari lumpat ka palebah leuwi. Manehna dianggap hianat ka sasama. Matak naon sing sabar atuh belut. Ulin peuting apan biasana ge. Liar peuting barang jeung lele atawa senggal. Cek lauk cingok setengah ngana-ngana. Keula cek belut nembalan bari pok ngomong deui. Tong dapon gampang nyalakeun wae atuh ka kami teh. Dengekeun atuh ku sararea ye. Alasan kami na liar beurang teh pedah teu kuat ku ngambeun runtah kami teh. Apan tina runtah nu ngahuyud kawas gunung saparat babantar walungan teh ngamalir kok kotor racun. Eta teh pas pisan kana liak tempat penyumputan kami. Tuh, model cai sabun tuh. Mata kueureup pan. Ieu teh balu kartina tingkah pola bangsa manusia ye. Nu teu disiplin miceun runtah, teu cinta kana alam. Ongkoh makhluk sampurna ciptaan pangeran tapi sombong. Ceuk belut dina pok-pokanana tatag naker. Asa enteng kitu alasan teh atuh euy. Kieu we ayeuna mah atuh. Mengpeung eueuh abah lele jeung we maneh mah balik ka sarakan maneh. Tuh di sawah tempat hirup maneh mah lain di dieu. Ceuk arelot ngusir. His teu bisa kitu, ceuk belut. Sarea ge boga hak hirup euy. Di dinya tong sombong. Ulah kana-kana loba balad. Ceuk belut nyeuneu. Lain sombong, ieu mah ngarah maneh salamet we. Lauk cingok nempas mitra. Belut gideug tuluy pok deui ngomong. Geus teu aman hirup di sawah oge. Teu aman kunaon? Geus teu aman kiwari mah hirup di sawah teh. Taneuh pait. Cai pinuh ku portas lamun usum macul teh. Manusana beuki gangas euy ka bangsa kami mah. Betah keneh hirup di walungan. Bari nagauh dina buku Rusdina atuh belut teu meunang hirup di walungan. Di sawah mah beak euy. Dikurakan wae ku Kang Jeje tah. Ku Kang Jeje. Belut beuki wani mitra. Ku Kang Jeje can dikurakan mitra tah Kang Uje. Mitra kaum dangu setia dongeng manganggang. Nuju ngadangukeun manganggang ngadongeng urang teraskeun. Mitra tapi keur nu sejen mah mitra teu bisa narima kitu bae kana alasan belut teh. Tina hal eta sanggeus riungan bubar, kehkel ngajak lauk leutik badami. Babadamian kalayan rerencepan
rek males pati. Baba demianana teh di jero paralon nu nyelap kana batu malah singok jeung parai ge milu mantuan. Dihenteu-henteu oge kapanan marehna teh sobat jeung balar teh nu geus nemahing pati sakulawarga jeung anak-anakna teh jadi korban tukang setrum. Sok babarengan nyiar dahareun wanci peuting teh atuh lamun aya bangsa manusia nu ringkang-ringkang ngecerik sok silih bejaan eta teh gawatnya rumput di nu aman. Biasana ge ngadempes handapun batu gede anu teu kadongkang ku kecerik. Singkat ieu carita, hasil babademian teh rek dilaporkeun ka Arelot. Ku kituna moal dililakeun. Penting ayeuna keneh maranehna ngahaja nyalingkar ngajauhan Abah Lele. Terus nyirekem di jero sedong. Maranehna geus seubeuh ngahekak bangke hayam ku sorangan harita teh. Singkat carita deui bae, Arelot jadi pamimpin nuluykeun rapat tadi sore. Rapat teh ditungtung leuwih kahilirkeun. Agendana mah nyeun rancang siasat keur poe isu. Toloba nu diajak rapat teh sabab bisi betus kabelut cenah. Orang babagi tugas we. Kami isukan rek ngajak ngawangkong belut deket liangna. Maneh parai sing motah dina luhur cai ngeyembeuh puntaseun leuwihnya. Maneh cingok jeung baung ajak balad nembongan di sisi walungannya. Tuluy maju ka deket kami nuker ngawangkong. Tah, tugas maneh engkang-engkang seperti biasa we ngabejaan posisi tukang nyetrum. Geus di mana lebah-lebahna. Mun tukang nyetrum ngadeukeutan ku kami belut sina asup kana liangna ngarti. Ceuk Arelot mere tugas. Ngarti cenah mitra, ceuk sarerean nembalan saur manuk. Ngarti cenah. Atuh geus kitu mah babademian teh balubar. Penting beuki jempling, hawatis matak sungkan nu rumingkang. Di luhureun leuwih di kebon sampeuh reang soda jangkrik di sarada. Di sisi balong, di sisi sawah kadang aya soda bangkong kangkang kongkong. Nu ditembalan ku soda manuk buek jeung soda londok. Hiuk aya angin ngagelebug, jegug-jegug aya anjing anu ngagogog ti luhur leuwih. Malah tuluy aya anu babaung sagala. Kaayaan peuting eta es tuning mata keung jeung geuman lantaran mata sieun mata kariwang. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Kaayaan teh mungguh bengras, langit lenglang taya aling-aling, pasir ipis ngadingding wetanan walungan, nu caina ngagulidag seah ngaguruh awor jeung sora angin. Ditema ku sora manuk mega boda sirna teuing ka mana. Teu jauh ti pasir aya jalan satapak arura arile nanjak mudun. Di papayasan ku rarabuh jalan anu ngaroyom kaya ning kaso manjah jeung daun tepus jeung tutuwuhan lainna anu ngarambat ka jalan. Dina kaayaan kitu pabebeurang maranehna nembongan sangkan katenjo ku tukang nyetrum. Ku kapinteranana babelit setan dina sela-sela batu. Tukang nyetrum beuki panasaran. Jol weh ka sisi babantar deket tumpukan runtah pamicinan manusia. Jos tungtung gagang setrum kana liang belut teh ditojoskeun ku tukang setrum.
Sakadang engkang-engkang nyaksian belut ngajerete kabur muru tengah leuwi, tapi tukang nyetrum rikat nuturkeun nu ngoleab kanu deet caina monteng belut benang tina reka perdaya babaturanana. Manehna pupurlitan bari humaragung dina jero korang. Puguh tetega nenjona ari geus kitu mah, tapi sakadang engkang-engkang teu bisa nulungan ngan aya nu ngait wae dina kongkolak panona deung deuleueun teh trauma jiga nama engkang-engkang teh mitra. Mitra kaum dangu, nyaan siasat arelot sabatur-batur teh jetu. Bener-bener belut teh benang kupitapak jadi tumbal kisobat. Belut nuleur benangna ku tukang nyetrum teh, sasat namah ku alpukah baladna keneh. Leuwi jadi simpe, budah sabun ngeplak bodas mapaesan babantar balungan. Dina handapeun tumpukan runtah plastik ka tembong pelang nu ngagoler geus karaan. Tulisanana meh ampir teu kabaca. Dilarang buang sampah ke sungai. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna, mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat.